Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu dimana be ayana. Alhamdulillah didanget ieu mang tiasa nepungan deui dulur dangu saparantosna teu lol sababaraha dintennya di acara anu dipikadeudeuh ku urang sadaya Dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Mang miharep di ieu tepas urang tiasa ngaraketkeun silaturahmi oge rasa paduduluran urang sinareng urang siling duakeun mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih. Hate dipasihan kasabaran kaikhlasan kangge tumarima tina sadaya nikmat oge tina sagala ujian anu kedah dilakonan di alam dunia. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kapihatur dulur dangu anu satya ngarojong kana nanjeurna ieu channel anu tos subscribe nya teras noel tanda lonceng like oge komena anu tos ngabagikeun ieu channel ka media sosial WA Instagram FB Telegram oge sajabana. Hatur nuhun pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang hanca deui cariosan anu tos lami katunda. Dina jejer carios dendam dedemit Gunung Halu bagian kagenep. Iasana Ki Dagar ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot siasat parantina urang baheula dek. Mun rek ngabegal di kaler meulem imah di kidul, mun rek ngarampok di kulon nya ngaduruk imah di wetan. Tembal Kiudi bari nyerengeh. Hayu atuh urang teang ka kulonun lembur da sidik nu kahuruan aya di wetan, ceuk Ki Ade deui. Hayu atuh ceuk Kiudi bari ngeblesat miheulaan lumpat ka beulah kuloneun lembur pangjeleran. Kabiasaan sok ninggalkeun kitu teh blesat. Ki Ade oge nuturkeun lumpatna Kiudi. Sangkaan Kiudi jeung Ki Ade teh henteu nyalahan. Barang srog ka sisi lembur beulah kulon di hiji imah anu rada sigrong aya 3 jalma make papakean sing sarua hideung bari ditararegos keur nyokel panto hareup jeung jandela. Gua tadu Ned, sia mah nyokel jandela manihara rese kaos anu anyaran we. Salah saurang rampok teh ngaharewos ka baturna anu keur nyokel jandela. Rada bageuna tembal nu keur nyokel jandela. Lain dari si Gojin kemana Ned? Cek nuker nyokel panto. Leuwih bah tadi teh ka tukangan imah cenah mah yang ngising. Tembal begal nu disebut Ned popondokan tina Juned. Walih kehen keur barang gawe keulah ka modal ka bina-bina pisan. Madak nari mabok ulah kamiliniaan jadi wetah muncrut. Si begal nu disebut Abah utuk geuneng keheul ka anak buahna. Dulur dangu sadaya
Si horeng mah anu keur ngabegal teh Bah Jaladri, katua rampog komplotan kampak hideung anu geus diubrak-abrik ku Mawar Bodas. Manehna ngawangun deui komplotan anyar anu dikatuaan angger ku manehna. Anak buahna karak boga 3 urang, nyaeta Juned, Sana jeung Gojim. Ngarasa geus aman jeung teu ngadenge deui kabarna Mawar Bodas, Bah Jaladri teh ngawanikeun maneh ngagarong deui. Peuting eta teh peuting munggaran maranehna ngaranjah lembur. Ari imah anu keur dirampog nyaeta imahna Haji Komar, kawentar jalma jegud. Haji Komar teh da salian bandar hasil bumi teh manehna ngebogaan pabrik panggilingan pare. Bray jendela kabuka, karak ge Juned rek ngalacat hanjat ka jero imah. Na ari hiuk teh pletak hiji batu sagede siki salak ngabletak kana sirah Juned. Aduh, Juned ngagero da reuas bari nyeri. Kunaon ari sia teh Juned? Bah Jaladri heraneun. Aya nu maledo bah, cek Juned bari ngusapan sirah tukangna. Yah anu ngabaledog Ned. Teuing, dauh jelema mah. Tembal Juned deui. Boa-boa aya jurig Ned. Cek Sana bari luak liuk. Rai bae bulu pundukna cengkat. Ali sia borangan sana. Mainnya jurig bobaledogan. Bah Jaladri Malik nyentak ka Sana. Ke urang parisa pasti datang di bulah tukang. Bah Jaladri Malik kaburuan imah. Maksud nama rek mariksa saha anu maledog teh. Karak gerek turun tina golodog. Gajeleng. 2 urang ngagajeleng tina rungkun saliara. Sia jurigna anu sok bebaledogan teh. Bah Jaladri nyorongot kanu anyar datang. Untung karak dibaledog kumaha lamun dibetot tah terong peotna. Pastina leuwih mantep. Jalma gendut anu ngabedegang ngajawab. Tayalian anu duaan teh Ki Ade jeung Ki Udi. Anu tadi ngawaskeun paripolah Bah Jaladri sababatur. Bah Jaladri tambah ambek. Untuna kakerot, gorowok, manehna marentah anak buahna. Wadur, podaran 2 mangkeluk kasyarat deh, uy. Ngadenge parentah jadugna kitu, Juned anu geus keheul tita tadi kulantaran kabaledog batu ngagajleng miheulaan narajang Ki Ade. Bari ngahambatkeun kampak anu geus dicecekel tita tadina. Sewuk kampak Juned datang ti luhur rek narok sirah Ki Ade. Emangna sirah aing teh kalapa make rek dibulah. Ki Ade masih sempet ngahehe. Manehna rikat ngagiwar ka gigir ngagunakeun gerakan tampele meped. Plos panarajang Juned poos ngahancat tempat kosong. Olebat Ki Ade ngolebat kasut kasatukangan Juned bari nimpugkeun paneunggeulna ngawangun jurus gajah ngarubuh gunung. Juned ngarasa aya angin tenggelan datang kana sirahna, gancang manehna tepak deku bari ngababadkeun kampakna ngarah bincurang musuh. Ki Ade embung sukuna rampal dihakan kampak mah manehna ngagajleng ka luhur bari nejehkeun suku jebragna kana sirah nu jadi musuhna. Hiuk des tajongan Ki Ade dipapag ku leungeun kenca Juned anu satekah polah nangkis datangna dampal suku musuh.
Gewat Junet ngawangun jurus hayam ngabintih sero, kampak ngadius kaluhur rek melah dada lawan. Ki Ade rancinge sakilat masang gerakan kiara rubuh, muragkeun awakna ka tukang bari diteruskeun ngajelepungkeun suku katuhuna kana dada musuh. Dina jurus landak nobros gunung, yot ceku angen Junet kabunangan kudampal suku jebrag Ki Ade. Hiu datang dari tenggelan gajah meta, ngewong careham Junet cebrod tobat. Junet ngagoak dalidug solonton bru. Junet nambru sisi kamalir. Ningali Junet ngajoprak sisi kamalir sana ngagajelang. Nubruk Ki Ade bari kampakna nyewuk ti gigi rek mapas cangkeng. Hiat modar sio. Ulah gurung gusuh kisilah. Ki Ade tetep tenang dan manehna yakin eta rampog teh ditilik tina gerakan silatna masih atah. Aya 2 tingkat sahandapeun manehna. Tapi sanajan kitu Ki Ade tetep ngayonan musuhna soson-soson teu bari nyapelekeun. Kampak nyerepet ti gigir belah kenca. Ki Ade kalah maju salengkah leungeun kenca ngarawel pigelang sana kuriwal. Pigelang sana beunang karawel. Tuluy dicentok satakerna atuh solonton. Badan sana nyolonton ka hareup. Disampakeun pisan siku katuhu Ki Ade anu maju ngahanca careham. Hiu kebro. Aduh sana ngoceak bari mundur sababara lengkah ka tukang. Ayo maju deui ulah kapukan ah. Ki Ade nyerengeh memanas hate lawana. Moal dulu aing cadu mundur haram dempak. Kudu kabur ku pandar sia. Sebrut deui sanana rajang. Ayeuna mah kampak nangarah kana dada Ki Ade. Ki Ade muterkeun awakna 45 derajat ka kenca. Bari narik suku katuhuna ka tukang. Plos. Samberan kampak leupas ka hareupeunana. Lar awak sana ngaliwat. Teu antaparah deui bari ngagunakeun 1/5 tanaga jerona. Ki Ade ngawangun jurus gajah hayang kawin. Suruntul jedak. Awak sana ditembrag ku beuteung bucitrek Ki Ade anu bobotna aya kana 100 katimah. Waduh janos ya solonton koleab kebut sana nambru. Sisieun Junet anu can eling keneh. Cag tunda heula Ki Ade anu geus bisa meruhkeun Junet jeung sana. Ayeuna urang caritakeun Bah Jaladri anu adu hareupan jeung Kyudi. Harita geus 15 jurus anu kaliwat. Ari pada lemor nama Kyudi teh bisa ngadesek Bah Jaladri ulin pajampangan anu dikombinasikeun jeung silat beksi. Bisa ngayonan ulin linggar jati anu digunakeun Bah Jaladri. Sababaraha kali peurup Kyudi ngajekuk kana awak musuhna. Tapi Bah Jaladri boga kaleuwihan tina daya tahan badana. Sakitu dihancas sababaraha kali teh manehna teu renggot malah tambah ganas nyerang ka musuhna. Sanggeus Bah Jaladri ngagunakeun kampak kembar andalanana kakarak Kyudi rada ripuh.
manehna ukur bisa cungcat cingceut ngahindaran serangan musuh anu datangna terus-terusan. Bahaya kayak kieu mah kudu dilawan make pakarang deui. Gerentes Kyudi jorelat jeng-jeng. Kyudi mundur rada jauh, serepet ngalugas bedogna. Ngaguna jodoleg derai si aing mah. Bah Jaladri ngarasa bunga bisa ngadesak musuhna. Alah, ku cocolek tarasi ge cukup pikeun ngawarah garong nurus tunjung mah. Kyudi teh eleh goak. Ya, modar ya. Bah Jaladri ngegorowok, awak ngebelesat muru ka Kyudi. Bari dua kampak nyauk ti luhur, rek narok sirah jeung tak-tak nu jadi lawan. Kyudi anu geus legok tapak genteng kadek nguliwed kagigireun musuhna dina gerakan sero nyusup diteruskeun kana jurus Caladri Noktrok. Bedogna nyuruntul rek ngagabres kana beuteung Bah Jaladri. Bari jeung kaget kacida nempo gerakan nu jadi lawan, Bah Jaladri masih sempet ngagiwar ka kenca bari ngahembatkeun dua kampakna nu maksudna mah mapas bedog Kyudi. Belentrang bedog Kyudi hasil dipapas. Bah Jaladri ngagorentel ka handap, suku katuhuna ngaheat ngarah kana pepeuteuyan Kyudi. Orok aya Kyudi leuwih gesit, awak ngebelesat ka luhur bari mancokeun seseukeut bedogna kana sirah musuhna dina jurus Oray Totog. Bah Jaladri ukur bisa nangkis serangan musuhna ku cara mapag bedog ku dua kampakna. Belentrang tilu pakarang diadu, kembang seuneu ngabulicak. Leungeun Bah Jaladri karasa sing siremeun, cirining tanaga lawan leuwih unggul ti manehna. Sanajan leungeunna sing siremeun, tapi Bah Jaladri geus hasil nyalametkeun sirahna tina panarajang bedog Kyudi. Kyudi masang kuda-kuda cimande buhun, matana rancingeus nitenan gerakan nu jadi lawana. Bah Jaladri ge nguniang cengkat bari sarua masang kuda-kuda anyar. Ari Ki Ade dulur dangu maksud nama rek ngaborogod Juned jeung Sana ku areuy kiara anu aya di sisi jalan. Karak gerek nalian leungeun Sana na atuh teu kanyahoan deui datangna. Jol jekuk pundukna aya nu ngetig, disusul bujurna dijejek. Atuh soloyong gusruk Ki Ade nyuk sruk beungeutna peurih ti susud kana taneuh garing. Barang ngaliuk breh aya jalma jangkung badag beungeutna ditaregos ngan buukna we ka tembong panjang ngareuwig si horeng Gojim anu narajang Ki Ade teh. Sanggeus balik ti cai manehna reuwas nenjo Bah Jaladri anu keur hutet ngalawan Kyudi. Tambah reuwas deui nemposana jeung Juned anu tingku dupung bari rek ditalian ku Ki Ade. Antukna Gojim mutuskeun narajang ka Ki Ade dibandingkeun mantuan katuana. Gojim nyabut kampak tina cangkengna, hiu dihembatkeun rek nigas beuheung Ki Ade. Ki Ade surti gancang ngalelepkeun sirahna bari nyodorkeun peureupna kana angen musuhna. Gojim ge teu eleh pasang, manehna ngabelokkeun kampakna. Ayeuna mah nyawuk rek ngababad cangkeng musuhna. Gorentel Ki Ade ngagorentel ka tukang dina jurus Oray Gibug. Rada lumayan ieu mah. Euy, aduh,
Gerantos Ki Ade bari nyabut celurit badagna nu ngadaplok dina tonggongna. Make nyabut arit sia narek nyiar jukut keur domba. Gojim rada jumawa ngarasa pangabisana bakal bisa ngelehkeun Ki Ade. Lain kur ngarit boroyo, tapi kur menggatkeun buhung sia. Tembal Ki Ade teh eleh geleng. Blesat, manehna ngablesat bari ngawangun jurus cacar bolang. Ieu teh hiji jurus anu kacida ngabahayakeunana pikeun musuh mah. Tilu sabetan arit badag anu ngaruntuy ngarah kana beuheung cangkeng jeung bitis musuh. Ningali gerakan kilat lawana anu sakitu bahayana, Gojim lain sieun, manehna kalah maju bari mapag celurit musuh ku kampak badagna. Tapi Ki Ade embung ngadu pakarang. Barang leungeun Gojim di luhur ngahembatkeun kampakna, Ki Ade gancang ngarubah gerakana kana jurus kolecer muih. Aritna muter ka luhur mapag pigelang katuh Gojim. Ceras! Leungeun Gojim buntung semet pigelang kahakan ku arit Ki Ade. Cer getih ngucur tina pigelang Gojim anu buntung. Blesur peureub kenca Ki Ade ngeblesur ti handap dina gerakan ajul gedang. Gedug neungeul pisan nyatrok gado Gojim. Tobat! Daligdug, daligdug. Gojim dadaligdegan bari nungkup pigelang katuhuna. Bru, labuh diuk nyarande dina tangkal Kiara. Ki Ade nyampeurkeun bari mawa areuy Kiara. Tapi teu disangka ti anggalna. Barang Ki Ade geus deukeut, Gojim ngarawut taneuh. Wur! Diawurkeun kana beungeut Ki Ade. Atuh puguh taneuh nyocok kana mata Ki Ade. Manehna jadi sibuk meresihan matana anu karasa peurih. Kasempetan ieu teh digunakeun ku Gojim. Manehna ngodomang nyokot kampakna, terus setaker tanaga dihembatkeun kana sirah Ki Ade. Modar sia hayeuna mah. Wus, tuk kedebut. Awak Gojim ngacleng jauh naker. Bareng jeung ngoceakna Bah Jaladri, bari awakna rubuh. Mawar? Kiudi ngagorowok. Ki Ade ukur bisa rungah ring, bari gigisik teu apal kana kajadian harita. Si Horeng anu nulungan Ki Ade jeung Kiudi teh mawar bodas. Sanggeus sababaraha poe dirawat ku Wak Bayu, mawar teh kasehatana pulih. Tuluy babarengan lumaku turun gunung, seja nemonan guruna di Gunung Burangrang bari nganter Wak Bayu anu rek mulangkeun kitab mujarobat ka Nini Uti. Barang srog ka sisi lembur pangjeleran, manehna ningali Ki Ade jeung Kiudi anu keragot padungdung bari dina kaayaan bahaya. Sakilat mawar bodas ngawatek semu guntingna bari narajang ka Bah Jaladri jeung Gojim ngagunakeun jurus hujan silantang pangleler nu jadi guruna Bah Mulyana ti Paku Haji. Mawar? Ieu Ki Ade mawar. Ki Ade nyampeurkeun sanggeus matana dikumbah ku cai kamalir. Ayeuna mah sidikeun anu nulungan manehna teh mawar bodas anu salila ieu keur diteteangan. Heuning, Pak Ade sareng Kiudi aya di dieu. Mawar bodas tumanya bari imut namah tara tinggaleun. Monjong pisan lalakonna ning. Kin ku bapak urang tedar. Rahmat ge aya di dieu nuju di bumina tua kampung. Jawab Ki Ade bari nunjuk ka jero lembur. Burudul masyarakat lembur datang panghareupna Ki Adma bari geus ngalugas badog kitu deui nu sejena. Marawa pakarang sewang-sewangan. Naon-naon Ki Ade? Wana garongna? Tanya Ki Adma bari luak liuk. Ki Adma apal ti saha aya garong? Ki Ade kalah malik nanya. Bieu teh keur mareuman seuneu jual Haji Komar.
laporan yen imah nerek di garong na cenah keur diharepan ku dua urang anyar pinanggih. Atuh coba kuring yang ke Ki Ade jeung Ki Udi anu ngalawan garong teh da teu katrempongi luka-luka huruan, jawab Ki Adma panjang lebar. Ngan aya hiji Ki, garong teh geus maot deui kari layona, sarju laporan ka Ki Adma bari nunjuk ka layon Gojim. Sigana pas raribut teh sanajeng Junaid mah lilir tina kapiuhanana, tuluy ngorondang ngajauhan kabur ti eta tempat. Ari Bah Jaladri barang nempo aya mawar bodas teh manehna geuwat maksakeun hudang bari ngeblecet lumpat da sieun pisan ku mawar bodas mah. Nepangkeun Ki, ieu mawar bodas teh. Ki Ade nunjuk ka mawar bodas. Toh ieu abdi Wak Bayu karak cumarita. Isu muhun nuhun parantos kersa ngebantos ka urang pangjeleran. Ayo aduh urang ka bumi simkuring heula. Ju bawa eta layon teh urang kurabkeun sakalian, ceuk Ki Adma bari nunjuk kana layon Gojim. Geus kitu mah bring sarerea mulang ka lembur. Ki Adma panghareupna diiring ku Ki Ade, Ki Udi, mawar bodas jeung Wak Bayu. Ari sarju jeung nu sejena mah muru katajuk rek mulasara mayit sakumaha ilaharna ngurus nu maot. Uluh, hahai, ton. Waktosna dulur dangu teu nyekapan. Emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugi urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah. Nu insyaallah urang tiasa petepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Kapihatur dulur dangu sadaya, emang nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu sarae nu bagus nu endah nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang sejak undur diri, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.